Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita baramain ti alam kubur. Ayeuna bagian anu ka dua nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya di Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan. Arehna parantos ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga ATE official ieu. Alhamdulillah. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongeng. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lain nanaon mamang masuk bingah gitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh supados teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng baramain ti alam kubur bagean anu kaduana. Kumaha salajengna sor cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzlan di tengah jalan tumpak tungdung tes. Ke aya naon ieu teh naon Kang? Aya nu teh setor pajeg atawa kumaha Kang? Tanya si Karim. Nya. Si Ihin manehna teh setor geus 2 poe deuleu. Tapi keun heula eta mah antepkeun. Kulantaran ayeuna aing rek nitah ilaing jeung anu liana. Pikeun neangan jalma anu ngaran Astahiyam anu sok ngamen di terminal dulu. Cek si Jabri. Menang sawatara waktu mah si Sapri jeung si Karim jadi silih pencerong. Dumeh can ngarti kana maksud si Jabri. Atupok si Sapri nyarita. Astahiyam nah teu salah ngaran eta jalma teh Kang. Aya naon sabenerna pangna si Astahiyam di teangan. Cik. Ari ciri-cirina kumaha kira-kira na Kang? Ya, teu salah atuh. Da eta ngaranna Astahiyam deuleu. Ciri-cirina buukna panjang dibeungkeut ka tukang. Beungeutna lumayan rada kasep. Tuluyna tonggongna nyoren gitar leutik. Di sapatu jangkung tina kulit, calanana soeh palebat tuur, janggotna diuntun. Oh. Terus kumaha lamun ke geus kapanggih Kang? Tanya si Karim. Ari sia belegug-belegug teuing Karim. Nya geus kapanggih mah tinggal tewak atuh. Mana di titah teangan oge bawa ka hareup dewek hirup atawa pae deuleu sia. Oh. Nya naon salahna si Astahiyam teh Kang? Menggeus. Sia ulah bawel nyarita deuleu. Geus
ayeuna mah gancang indit kade poho pijaan kanu keur nararik setoran pokona sapoe ieu kudu kapanggih tah mangkluk anu ngaran Astahiam teh deuleu kitu sentak sengorna si Jabri ke anak buahna. Atuh satuluy nama si Karim jeung si Sapri tanpa loba basa-basi deui buru-buru kaluar ti markasna demi ngalaksanakeun tugas tinu jadi gegedupna. Dina wanci magrib dua anak buah si Jabri can manggihan keneh laratan si Astahiam. Dua nana laju dariuk heula dina jero mobil bus anu keur ngetempang tukangna. Bari nungguan sabaraha urang balada daratan. Teu lila kurunyung 5 urang lalaki paroman galak pating karunyung asup kana jero mobil bus. Saterusna 5 anana dariuk sagigireun si Sapri jeung si Karim. Aya naon ieu teh sabenerna euy nepi ka Kang Jabri nitah malulu si Astahiam. Jujur deka macan ngarti naon ieu teh masalahna, tanya si Jepri lalaki jangkung begang tapi ngabogaan kumis gede jeung aya tapak codet bedaug dina pipina. Ari ceuk salentingan beja mah gara-gara Kang Jabri tarung eleh cenah di warung Mang Ihin waktu keur menta duit setoran. Temal si Sapri. Hah? Piraku Kang Jabri eleh gelut. Da manehna teh lain jeger kamar ieu atuh. Nah kumaha potongan eta pamuda teh cenah bisa ngelehkeun Kang Jabri. Cek si Jepri setengah teu percayaeun. Pon kitu deui nu sejena jadi kabawa ngajenghok. Ari ciri-ciri nama biasa we pangamen nya pangamen biasa kitu tah beungeutna wungkul we rada kasep jeung janggotna diuntun cenah. Aing jadi penasaran hayang nyaho peuting ieu mah urang kubek terminal euy. Piraku sugan teu kapanggih ari aya di wewengkon ieu mah 1 juta euy lamun kubek ieu terminal. Cek si Jepri ka batur-baturna. Siaplah panuju tapi kade euy sing waspada bisi bener jago. Soalna lamun bener jago Kang Jabrig sabab lamun bener Kang Jabrig nepi ka eleh tangtuna urang oge moal mampu pikeun ngalawanan eta baramaen. Temal si Kosim anu buukna jocong siga bulu babi ngilu mairan. Nya bener makana siapkeun we pakarang atawa curulit gir supaya tereh modar ta si Astahiam teh euy urang kepuk ku sararea. Cek si Karim. Atuh satuluyna peuting harita saenggeusna babadamian rengsek. 7 urang anak buah si Jabri tuluy kaluar tina jero beus pikeun ngubrek saeusi terminal. Peuting beuki maju adan Isa oge geus kaliwat. Sedengkeun kaayaan di terminal beuki rame ku para panumpang jeung guntrengna calo anu parebut muatan. Ramena para padagang asongan kadenge recet dipirig ku ramena sora gitar pangamen anu menta bayaran saikhlasna bari jeung sok aya anu satengah maksa. Dina pada eta 7 urang anak buah si Jabri kacida paciweuhna bulak-balik ngubek terminal sarta ngilikan tiap pangamen dina jero beus. Tapi nyatana hasilna tetep nihil. Anu dipaluruhna can kaambe bau-bauna acan. Saking ku aralna si Karim nepi ka cumarita. Sugan mamadi eta mah euy da piraku ari jelema mah nepi ka wanci kieu can kapanggih laratanana
Alah sial Deka mending geus capek ye euy. Urang ngareureuk we heula yu di tukang. Di tempat biasa urang nginum ayo. Cek si Capri. Satuluy nama tidinya 7 orang anak buah si Jabrik deh laleumpang muru ka tukangan terminal. Ngajugjug kana mobil bus anu geus teu dipake. Paragi maranehna pesta mabok-mabokan. Tekung silila 7 orang jelema teh geus aranjog kanu ditujuna. Tapi karek oge si Japri rek ngalacat naik ti jero kadenge sadaya sorak kerek meuni nyegrek. Atuh si Japri jadi ngalieu ka baturna semua heran. Kadenge euy, kadenge teh ku ilaing euy. Sadaya jalma nu molor di jero beus. Coba meuni kerek ngorok kitu. Moal kitu si Ujang mah euy. Oh, piraku si Ujang. Kapan sidik mana nama tadi oge keur ngome jablay. Temal si Birong urang Batak. Heueuh nya tah meuni nyegrek kitu. Saha jero? Asa piraku jurig mah euy. Ulah sok jeung sieunan sewa. Haling ku aing rek dihilikan. Temal si Birong bari tuluy ngalacat ka jero beus. Si Birong katayep lempang narada ngatayep mapai jero mobil bus. Matana teu ngiceup waktu nenjo aya saurang lalaki sare di jok mobil pang tukangna. Barang geus deukeut gebeg. Si Birong ngagebeg waktu nyidik-nyidik eta lalaki. Sabab ciri-cirina sarua jeung ciri-ciri anu disebutkeun ku si Karim jeung ku si Sapri nyaeta Astahiam anu keur dipaluruna. Adalah tetela ari geus milik mah teu burung kapanggih oge ieu bangkluk teh. Sigana bener ieu si kurang ajar Astahiam teh. Coba nyampeurkeun aya ku alus milik. Rasakeun modar sia ieu ayeuna oge. Cek si Birong bari nyerengeh seuri. Saterusna srasrak si Birong rikat ngagerakeun dua leungeunna diarahkeun kana beuheung Astahiam rek nyekek si Astahiam. Tapi naon nu kajadian saterusna tetela di luar dugaan. Kusabab acan oge leungeun si Birong antel ujug-ujug strat leungeun jeung suku si Astahiam cepet naker gerakna. Hiu bu cebrot celeng abrak aleuh. Si Birong nepi ka ngoceak awakna meceleng nobros kaca jandela beus labas kaluar gudubrak ragrag hareupeun genep urang baturna. Si Birong teu hudang deui dina kayaan tatuparna. Sementara harita genep urang baladna pating colohok nembang kadu colohok mata simeuteun waktu nenjo kayaan kitu. Si Ranu laju mundur dibarung ku beungeutna pias. Pan kitu deui nu sajena silih reret bari tegang. Buset. Birong, aya naon sabenerna di jero Birong? Tanya si Karim. Bari ngagebig-gebig si Birong anu teu empes-empes. Edan, buah bener jurig di jero teh euy. Cek si Japri. Ayeuna leuwih hade. Ayo urang balik euy. Asa moal baleg. Sumpah, Deka moal kuat urang ngalawanna euy. Ayo balik moal bener euy. Cek si Ranu mairan. Komo manehna mah ti tadi oge geus ngeper ti heula. Alah, aing penasaran. Hayu urang kepung ku sararea. Urang cacag ku celurit euy. Piraku ku cula genep teruwum hayu teang. Temal si Sapri mere sumangat ka batur-baturna. Nya hayu atuh, tapi ente teh heula prinya. Nya, teu naon, hayu tutur ke dewek.
Antukna najan bari jeung rempan genep urang anak buah si Jabrik deh ngadeukeutan kanu keur sare di jok tukang mobil bus. Bu, cilaka. Pasti jalma sakti ieu mah ye. Kusabab bari sare oge si Birong nepi ka meceleng kaluar. Gerentas si Jabri. Si Sapri anu panghareupna mere isyarat ka baturna supaya sayaga ku celuritna. Bari semu ngaharewos pok si Sapri ngomong, wayana euy, ilaing tiluan asupna tina panto tukang. Satuluyna si Jepri, si Ranu jeung si Kosim ngoreleng kana panto tukang. Sementara si Sapri, si Karim jeung si Ruwung nyeret di tengah. 5 detik kahareup si Sapri mere deui isyarat supaya bareng nyacag si Astahiam anu keur sare tibra. Maka sapada harita belas salamar genep curilit ganas naker rek nyacag si Astahiam anu keur kerek nyegrek. Tapi kolepat tanpa disangka si Astahiam nyeun gerakan siga kalangkang. Gerakanana sacorelat lincah naker. Wutak cebet. Aduh. Koak anu pangheulana jadi korban kaganasan jurus maut si Astahiam nyaeta si Jepri, si Ranu jeung si Kosim. Cerulitna nepi ka parotong kahantem ku gitar nepi ka maraceleng kaluar. Brak. Tiluanana lambruk. Sedangkeun si Sapri nasibna leuwih parah sabab leungeunna nepi ka potong Hiukar. Aduh. Si Sapri ngoceak. Barang jeung kitu hiuk cedak. Suku si Astahiam ngahanca gadona. Celeng bro. Awak si Sapri laju meceleng sarta nambruk. Dina pada eta tinggal si Karim jeung si Ruwung. Tapi kulantaran nenjo baladna eueuh anu manggap mulia, maranehna milih kabur bari teu nolih ka balad-baladna. Tapi karek oge rek lumpat. Corelat. Si Astahiam ukur sajorelat geus aya hareupeunana. Bari nyabetkeun curilit. Sras beut. Si Karim jeung si Ruwung ngakoak bakat ku soak waktu nyaksian kumaha hebatna ulin curilit si Astahiam anu ngarangsadan calanana nepi ka ditaranjang. Sok indit siasa kabeh ulah ngaganggu dewek rek SD deuleu indit cek si Astahiam kalawan tenang tuluy asup deui kana jero beus. Atuh pogoh we pikeun si Karim jeung si Ruwung duanana laju pating beretak lalumpatan. Najan teu dicalana manehna teu paduli. Kaayaan harita nalika si Karim jeung si Ruwung lumpat ka jero terminal nimbulkeun kahebohan luar biasa pikeun anu nenjona alatan duanana teu marake calana. Aya naon irim? Naon? Tanya si Ujang anu karek keluar tas ngomeja blay. Aya jeger juring Astahiam juring. Temal si Karim bari rongheapan. Sedangkeun si Ruwung tuluy ngacoprak kapiuhan. Juring di mana sih Karim? Itu di tukang paragi urang minum. Be, piraku aya juri di terminal sih. Lain juri tapi jeger sakti. Balad urang kabeh di ditu tumbang. Nu bentet sia ngomong terim. Cek si Ujang bari tuluy ngabretek lompat ka tukang rek ngilikan. Harita si Karim tuluy ngagoler bari bubulucun. Tapi teu lilah saurang tukang warung nyamperkeun bari mere sarung.
Sedangkan si Ujang nalika nepi ka tempat anu ditujuna, manehna bener-bener ngacenghok. Dumeh nenjo baladna salima-lima gempar bari teu waralakaya. Satuluyna si Ujang nyamperkeun ka si Jepri. Pri, aya naon ieu sabenerna Pri? Cek si Ujang bari ngahudangkeun si Jepri. Astahiyam di jero beus. Astahiyam, naon maksudna si Jepri? Cek si Ujang dibarung ku rasa heran. Satuluyna kalawan dibarung ku rasa penasaran, si Ujang terus ngalacat asup kana jero beus. Tapi anehna danget harita di jero beus teh geus subung eueuh sasaha. Si Astahiyam sakumaha anu dituduhkeun ku baladna geus taya tapak-tapakna acan. Aduh para wargi, hapunten ieu teh pelu ieu teh nya pilek. Hapunten gitu. Para wargi sadayana. Meunang sawatara waktu si Ujang ukur leng ngahulang. Sanggeus eces di jero beus teh taya jalma sakumaha anu dituduhkeun ku si Jepri. Nah naon nu kajadian sabenerna? Nepi ka batur-batur aing kabeh gempar. Jeba siga tas manggih kasieun nu pohara. Moal kitu aya setan marakayangan mah. Gerendang si Ujang bari tuluy nulungan batur-baturna anu ngagaloler. Satuluyna sanggeus si Jepri jeung anu liana saladar tina kapiuhan. Maka danget eta keneh, najan bari jeung ripuh nahan kanyeri. Sarareana oge tuluy arindit baralik ka markasna. Caturkeun di markas si Jabrig, kayanana muwuh tambah geuman. Komo nalika baladna datang dina kayaan saurang oge eueuh nu walagri. Danget eta si Jabrig bener-bener teu bisa cetak. Dina uteukna geus kabayang kumaha digjayana si Astahiyam waktu naklukeun sakabeh anak buahna. Manehna cukup paham sok sanajan anak buahna can aya nu nyarita. Pikeun dirina kiwari percuma lamun ngamuk ka anak buahna oge, kusabab dirina sorangan nyaho kumaha hebatna si Astahiyam. Si Jabrig ukur jamotrot lantaran danget harita ukur eta anu bisa dilakukeunana. Dina hatena mimiti timbul kasieun. Cilaka 14 kaya kieu mah. Bisa-bisa kakawasan aing di ieu terminal bakal runtuh sarta pindah leungeun ka si Astahiyam. Sumpah demi preman, pamor aing pasti bakal luntur. Aduh, kumaha ieu carana ieu? Kitu gerentesna si Jabri. Manehna ngarasa kakawasanana mimiti kaancam. Satuluyna si Jabrig marentah ka si Ujang sangkan ngubaran heula anak buahna. Keun wae cenah pikeun samantara mah ulah waka mikiran heula si Astahiyam. Pohokeun heula supaya rada tenang. Perkara kahareupna bisa direncanakeun deui. Gancangna carita 2 poe geus kaliwat ti saprak kajadian anu ngagegerkeun saantero terminal. Kiwari si Astahiyam meunang julukan anyar nyaeta si Baramaen ti jero kubur. Kitu julukanana kusabab nepi ka danget eta saurang oge eueuh nyahoeun di mana ayana. Kehadiranana lir ibarat makhluk gaib. Kahebatanana nimbulkeun rasa kakeueung pikeun anu ngageugeuh dunya hideung sarta mangrupakeun ancaman nyata pikeun kalangsungan kakawasaan para preman.
Tapi najan kitu teu saeutik jalma nu ngarasa syukur lantaran kaayaan di terminal jadi aman. Komo pikeun para padagang mah. Pikeun maranehna mah gede pisan mangpaatna. Kusabab jadi jarang anu menta setoran keamanan. Kocapkeun dina hiji peuting di warungna Mang Ihin. Kaayaan di jero terminal keur rada sepi. Padahal jam karek nunjukkeun tabu 10. Dina waktu eta kabeneran hujan gede karek pisan raat. Mang Ihin diuk sorangan siga ngalamun bari sakali-sakali matana nenjo para pangunjung terminal anu teu pati rame. Dina sajeroning keur kitu ujug-ujug ketepruk sada suara sapatu jol tibeh kaler nuju ka warungna. Atuh Mang Ihin curing hak semu ngarenjak. Tapi acan oge beak rasa kakagetna ana breh deh. Kiwari di hareupeun warungna aya saurang pamuda kasep. Buukna panjang dibeungkeut ka tukang. Dina tonggongna nyoren gitar leutik. Kahandapna di sapatu jenggel. Calanana sarweh siga budak metal make kaos hideung dina bibirna nyelap rokok jarum coklat. Astayam jang astayam sanes cek Mang Ihin gugup naker. Ingetanana langsung nyawang ka sabaraha poe ka tukang waktu dirina disalamatkeun tina kaganasan si Jabri. Eta pamuda seri leutik bari pok nembalan. Nyamang kuring astahiyam. Ceuk eta jalma ditungtungan ku ngahehe. Pamuda aneh. Nati mana jolna? Ujug-ujug aya di hareupeun warung. Gerentes Mang Ihin dina jero rasa heran. Satuluyna mangga kalebet atuh jang. Bade ngopi atanapi bade ngemi ya jang. Ngopi we asa kudu enak ya. Keur tiris kieu ngopi. Ulah digulaan kopina nya Mang. Temal si Astahia bari tuluy gek diuk dina bangku awi. Mohon mangga ke atos sasakedapnya jang. Walon Mang Ihin manehna laju ka dapur rek nyieun ci kopi. Sabot Mang Ihin keur nyieun kopi, si Astahia leret nempuan pangeussi warung dina hatena ngegerentes. Si kurang ajar. Berarti si Jabri can ngagantian karuksakan warungna Mang Ihin. Soalna geuning ieu warung can aya etalase anyar sarta eusina oge saeutik. Awas ya Jabri, diburak bari engke mamarkasnya teh ku aing. Dina pada eta torojol Mang Ihin norojol bari mawa kopi hideung jeung seupan cau tanduk 4 potong mending ngebul keneh. Mangga jang dileueut sok tah sareng seupan cau raos geura komo keur tiris kieu mah jang. Mohon hatur nuhun Mang. Cek si Astahia bari teu asa-asa deui langsung cememeg weh kana seupan cau. Tuluy di dahar meuni cacamuilan bangun anu ngeunah naker. Alhamdulillah wareg geuning Mang 2 potong oge ieu cau teh Mang. Cek Astahia bari suruput nguyup ci kopi haneut. Kirang teu kopina jang. Bilih kirang nyarios we nya jang. Henteu Mang, cekap ieu oge. Oh Mang, ari si Jabri can kungsi aya ka dieu deui pikeun ngagantian karugian ieu warung Mang. Cek Mang Ihin siga ragu-ragu rek nembalanana. Ulah ragu Mang, ulah sieun. Sok we nyarita sajujurna Mang. Nu mawi teu acan jang.
kurang ajar bener-bener neangan gara-gara tah eta jalma teh. Tenang mang, dagon we poe isuk mah insyaallah si Jabrig aya ka dieu geura tah. Nya hatur nuhun sateu acana oge jang. Nanging punten ye mamang bade tumaros. Ulah ayeuna tumaros nama. Nah kunaon kitu jang. Waktosna seep mang. Uluh. Waktosna kabujeng seep. Wadia balad ATE official. Heun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto urang lajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.